رب صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع رسل ما ذكروا صل ربي على الذي وشيعته وصحبه والطيب قد نشروا وجادوا معه في الله واجتهدوا وأجروا وله وقد نصروا وبينوا ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله بسم الله الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم أشهد أن لا إله إلا الله ذو الجلال والإكرام وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب الحوض والشفاعة والمقام اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد خير الأنام وعلى آله وأصحابه يا نبي العلوم والحكم أما بعد فيا أيها الحاضرون رحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون ورحمن القدس البيس المقتدر Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para bapak, para pemuda jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah segala puji mungkagungan Allah Subhanahu wa taala. Nah disembatkeun segala puji berarti pamisagala mah seueur. Memang puji teh seueur. Puji teh aya 4 rupi. Hiji disebutkeun puji qadim alal qadim. Naon puji qadim alal qadim teh mujina Allah kandat nyalira, kadirina Allah, kadatna Allah. Seperti semana Allah dina Al-Qur'an ngadawuhkeun A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu ari sadaya puji eta lillahi kagungan Allah rabbil alamin anu mangeranan sadaya alam. Ieu anu ngadawuh dina Al-Qur'an saha? Anu ngadawuhkeun dina Al-Qur'an saha? Atau Al-Qur'an dawuhan saha? Allah. Ya Allah muji kadatnya lira, segala puji kagungan Allah. Tanya, ada sebatnya puji qadim alal qadim, puji nu heubeul kanu heubeul, yang mujina Allah kadatnya lira. Jadi anu tiasa muji kadiri sorangan mah iwati Allah. Urang mah teu meunang muji sorangan. Nya, teu aya otong hoyong pupujieun urang mah. Lamun urang muji diri sorangan disebut teh sombong, takabur. Jadi takabur atau sombong mah mung milik Allah gitunya. Takaburu ridai, kasombongan teh solendang kami surah Allah. Jadi anu kudu sombong mah Allah. Urang mah teu meunang. Asa pangkasepna, asa pangbeungharna, asa pangbisana gitunya. Dan memiliki Allah. Jadi naon cek bahasa Sunda nama urang mah teu meunang nepak dada gitu, teu meunang nepak dada rasa diri pangbisana. Da eta mah mung Allah gitu. Anu berhak muji karena diri sorangan mah adalah Allah. Karena urang kadang-kadang teu sadar aing teh atuh tah sakitu nya. Tah eta teh muji sorangan gitu teh kenging. Anu kadua puji teh puji qadim alal hadis. Mujina Allah ka makhlukna. Seperti mana mujina Allah
ka Nabi Ayub alaihi salam. Kunaon ku kasobaranana Nabi Ayub di pasian panyawat kilang rangkung 20 tahun. Sobar Nabi Ayub. Nandangan eta panyawatna Nabi Ayub teh antara kulit sareng daging di tengah-tengah. Dikira seksa paling hikayat mah bandeng ku lami na eta panyawat dugi ka bojona ge nebihan ka Nabi Ayub. Dikantunkeun ku bojona ku keluargana. Ai urang mah nami teu damang 3 dinten 4 dinten ge sabaraha tahun asa geus mang bulan-bulan gitu. Ya Nabi Ayub mah tetap sabar sehingga Allah muji dina Al-Qur'an. Dipuji Ayub atau di alam Ayub seorang hamba anu seueur sabarna. Seueur balikna ka Allah Subhanahu wa taala. Allah muji dina Al-Qur'an ka Nabi Ayub. Anu katilu puji teh puji hadis alal hadis. Naon puji hadis alal hadis teh? Mujina jalmi ka jalmi, makhluk Allah ka makhluk Allah. Seperti orang muji ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kunaon ku ngaoskeun maca, ku ngaoskeun sholawat. Atawa orang muji ka babaturan. Ente mah bisaan. Ente mah pamana pinter. Ente mah kasep. Ente mah hidup. Banyak orang muji ku kapinteran anakku, kabisaan anakku, karajina, ente mah rajin ibadah. Tak ketika dipuji kitu, orang uihkeun ka Allah. Alhamdulillah. Untung ketika dipuji ku batur langsung nepak dada. Turutan atuh dewek, turutan aing ge. Ulah gitu. Nah, tapi uihkeun da cek tadi ge urang mah teu boga puji, nu gaduh puji mah saha? Allah. Tapi lu jadi mujina makhluk ka makhluk, mujina urang ka papada jalmi, mujina urang ka Kangjeng Rasul. Da eta. Anu ka opat puji teh puji hadis alal qadim. Mujina makhluk ka Allah. Ketika urang kenging nikmat, ketika urang kenging rizki, maka uihkeun ka Allah. Ketika urang dipuji, uihkeun ka Allah. Dengan ucapan alhamdulillah begitu. Nah, jadi itu segala puji teh sadayana teh kagungan Allah, urang mah teu ngagaduhan puji sama sekali. Maka urang bersyukur muji ka Allah dina ieu saah masih kene di paparinan yuswa, di paparinan kesempatan tiasa urang hadir di majelis taklim. Ieu teh suatu nilai anu paling berharga. Maka disebut lagi pangaosan. Ai pangaosan teh berharga. Tidak semua orang mampu hadir di majelis taklim. Teu tiasa ngitung caket ka masjid atau tebih ka masjid. Teu tiasa ngetang caket ka majelis taklim atau tebih ka majelis taklim. Ari teu dipilih ku Allah mah. Ieu teh gigireun masjid tapi batur nu jauh daratang. Deket mah hare-hare gitu kan aya cek istilah sepuh teh mah kahieuman bangkong ya tebih we rabul anu caketna hare-hare gitu. Jadi ieu teh jalmi anu terpilih, jalmi nu hadir ka majelis taklim teh jalmi nu terpilih. Bahkan dina hadis dicarioskeun bahwa al-alim wal muta'alim syarikani fil khair. Jalmi anu ngaji, jalmi anu diajar, sinareng jalmi anu ngajar eta duanana aya dina kahadean, aya dina kasayan. Ya mudah-mudahan orang sing dicurahan ku rahmat Allah. Hadirna urang di majelis taklim ieu sing ngajantenkeun kiparat dosa. Manin taqala liyata'allamal ilma ghufira lahu qabla ayyatua. Sing sajalmi anu maksad ngalengkahkeun sampeanana bade tolabul ilmi, maka ku Allah dihampura dosana. Da urang teu gaduh dosa eta nya sadayana ge. Aduh nya
dosa mah meledos teu karasa. Kalepatan orang wah itunya menggunung. Tah mudah-mudahan ku hadirna urang ka majelis taklim cing murudul lah kalepatan urang teh gitu. Makana kan dina hadis oge dicariosun jalmi nu hadir ka majelis taklim mangka hewan-hewan atawa sato-sato anu kalangkungan teh nyuhunkeun pangapunten ka Allah. Begitu orang ngalangkung teh cek beuri teh ya Allah eta si ama ngerek ngawas mugi ku Gusti teh dihampura dosana. Gitunya. Hatal hitan fil bahri daging lauk anu aya di jero lautan ge kitu. Ngadoakeun. Kan kurang mah teu kuping we ulah maksakeun cing bener tuh cenah keterangan Ustaz teh. Aya burit di kurang teh dikupingkeun aya ucing teu kedah kitu. Da eta mah tos katantuan di Allah insyaallah eta makhluk-makhluk nu urang di langkungan teh nyuhunkeun hampura. Sehingga bebatuan oge nyuhunkeun hapunten atau istighfar pikeun jalma anu tolabul ilmi. Mudah-mudahan sing karaih ku urang padilah nanya. Bahkan saur Sayyidina Ali karramallahu wajhah man kana fi tolabil ilmi kanatil jannatu fi tolabihi. Sing saha jalmi anu maksud atau jalmi anu aya dina tolabul ilmi melarian ilmu dibekeleun hirup menuju ke akhirat mangka kanatil jannatu fi tolabihi salaresna mah eta jalmi teh nuju nyuprih surga nuju mapai-mapai jalan ka surga pan cekolot mah geuning nya cek sindiran ka mana jalan ka Yogyakarta ka itu ka palih wetan ka mana jalan ka surga ka itu ka pangaosan. Jadi eta saur Sayyidina Ali sing sajalma anu kabuktian nuju nyuprih ilmu mangka salaresna eta jalmi nuju nyuprih jalan ka surga. Hoyong pan urang teh lebat surga ya teh nya. Hoyong nya. Sawalarna wa man kana fi talabil maksiat kana naru fi talabihi. Sing sajalmi anu kabuktian nuju nyuprih maksiat atawa nuju ngalakukeun maksiat salaresna eta jalmi nuju milarian jalan pinarakakeun. Nauzubillah subhanallahnya. Urang cing istiqomah dina jalan milari ridho Allah Subhanahu wa taala. Baheula urang pamana pernah maksiat. Ada maksiat mah naon istilahna mah kanggo urang mah kitunya tangtos hiji hal anu jigana teh sadayana ge ngalaman kitu namina maksiat mah namina kaawonan mah gitu. Tata aya deui iwalti urang tobat ka Allah Subhanahu wa taala. Mun baheula mah yeuh sameme getol ngaji sok anu kan tun nyuhkeun hapunten ka Allah. Da Allah pasti ngahampura. Allah mah lautan hampura. Gitu nya. Sakumaha gedena kasalahan urang hari urang tobat ka Allah mah bakal dihampura. Sawalerna sakumaha alitna kalepatan sakumaha alitna dosa ari terus dipigawe mah bakal ngabadagan. La sogirota mal isror wala kabirota mal istighfar. Moal kasebutkeun dosa leutik ari hayuh dipigawe mah hayuh leutik ieu teh nya dosa teh katinggalina mah tapi hayuh we ngapoe dipigawe mangka eta teh bakal menggunung bakal ngagedean kitu nya. Wala kabirota mal istighfar sawalerna moal kasebutkeun dosa gede lamun urang sok rajin istighfar nyuhungkeun pangapunten ka Allah ku ngaoskeun istighfar khususna urang sabada ngalaksanakeun tepat istighfarnya astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim. Kan Kanjeng Rasul wae anu tos dimaksum ku Allah tos diraksanya teu kirang tina sadinten sawengi teh ngaoskeun istighfar teh 70 kali teu kirang. Urang sabaraha kali? Sabaraha kali urang ngaoskeun istighfar sadinten sawengi? Kadang-kadang pamito salat oge komo tos aya Persib mah dina TV. Aduh, eta netepan isya ge. Aduh, hayang buru-buru pari geus atoh eta mah geus
pamainna ti batur 10. Nah, hari waktuna jadi anger we kabayar jadi dua-dua. Wah, seueur teh nya teu istighfar heula sabada isya teh nya persibna di nya eleh we sakitu mah sanajan naon? Sanajan dua-dua oge kabilang kawon we naon sababna batur mah geus puguh 10 nya ti urang 11 komplit tapi masyaallah sakitu. Enten kada istighfar urang ulah dugi ka dikantunkeun. Margi cek tadi moal kasebatkeun dosa ageung lamun urang teras-terasan istighfar nyuhungkeun pangapunten ka Allah tina mangrupi-rupi dosa perdosaan. Nah, teu tiasa istighfar nu panjang astagfirullahalazim astagfirullahalazim kitu nya. Astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. Kadina Al-Qur'an oge disebutkeun di antawisna hal anu matak ngalancarkeun rezeki teh kan ku urang seueurkeun istighfar. Istighfar eta ge matak ngamperlancar rezeki dina Al-Qur'an naon ayat teh hilap deui nya di antawis padilah istighfar teh eta. Jadi matak ngagampilkeun rezeki, memperlancar rezeki. Sabab urang ngarumasakeun diri seueur kalepatan. Ketika urang tos ngarumasakeun diri ka Allah maka ku Allah ge kahayang urang bakal dicumponan oge nya kitu keneh tina padilah istighfar teh deui di antawisna lamun urang halodo ieu nya teu aya cai seueurkeun istighfar karena aya istilah salat istisqa nyuhunkeun hujan tadina istisqa eta kan si imam teh dina khatib dina khutbahna di antawisna upami salat biasa mah salat Idul Fitri atau Idul Adha ku ngawaskeun takbirnya takbir dina khutbah kahiji salapan takbir dina khutbah kadua 7 tak upami dina istisqa mah gentor istighfar astagfirullahalazim astagfirullahalazim itu kapungkur mah geuning sok di naon sok dinadomkeun teh kumaha hilap deui nya eta teh midroro teh geuning teh nya istaghfiru rabbakum innahu kana ghafaro yursili samaa alaikum midroro. Terus tanya istaghfiru kudu menta pangampura aranjeun rabbakum ka pangeran aranjeun midroron secara mineng atau berulang-ulang yursili samaa maka Allah bakal nurunkeun hujan itunya ka aranjeun tuh eta tina padilahna ngawaskeun istighfar ya gitu keneh tadi bakal digampilkeun rezeki ya, seueurkeun istighfar nyuhungkeun pangapunten ka Allah Subhanahu wa taala begitu janten urang ku hadirna ka majelis taklim ieu teh tanda tawis urang ayeuna syukuran ka Allah Subhanahu wa taala oge nya kitu keneh ngarumasakeun diri urang selaku makhluk Allah Subhanahu wa taala anu mana urang kedah ibadah ka Allah teh dina bahasan anu parantos kalangkung kedah disarangan ku ilmuna upami urang ibadah tanpa didasari ku ilmuna maka ibadah urang moal ditampi rugi pannya rugi capek gawe teu kapake urang oge mun tukang temok teh mongos 2 tingkat ya nemok teh nya bangunan teh cek dunungan teh wah salah bongkar lagi pan eta teh ripuhnya masnya capek sakitnya tuh di sini gitu tak eta ayo rugi di jalmi mah masih keneh leuheung lah di alam dunia eta lamun rugi ke di akhirat urang teh nagih ke Allah ya Allah mana ganjaran salat abdi eueuh maneh mah da salatna teh bener salatna teh jeung ilmuna gitu karena urang hadir ke majelis taklim teh ngarumasakeun diri urang teh selaku makhluk anu wajib ibadah ka Allah ya ngagaduhan tugas ibadah ka Allah sedengkeun ibadah teh kedah didasaran ku ilmu ari ilmu kan moal hadir begitu saja sugan urang ayeuna nuju nonton Persib torojo
bacaan sholat moal atau rukun sholat moal, tak berarti ilmu teh kudu disufri. Innamal ilmu bitta'allum, pastina hasilna ilmu teh ku daek ngaji. Namun urang nangkep tuur wae di bumi hayang beunghar moal teh mustahil teh aja nepi ka orai buluannya terus nanti belut jang-jangan oge atau tibalik naja nepi ka belut buluan orai jang-jangan ge moal nepi nya urang ngalamun di bumi mah gitu. Makana urang oge lamun hayang hasil ilmu ngarumasakeun ibadah teh can bener, maka kedah kersa hadir ke majelis taklim. Sing rajin itunya. Alhamdulillah di dieu rajin urang ngagaduhan rutinan wengi salah saieu. Sing istiqomah sadayana gitunya. Keuna ari suatu waktu aya halangan mah gitu. Ngan ulah dijieun-jieun. Itu mandi jen-jen teh sok aya bahasa atuda gini, atuda tos gawe atuda itu jadi alasan, padahal mah eta teh kewajiban kanggo urang. Ketika suatu perkara anu wajib dipigawe maka hasil pahala, ketika ditinggalkeun maka bakal kenging dosa atau siksa. Dina ieu saah sim abdi insyaallah sakedik bade ngabahas tentang tata cara ibadah urang sadayana, khususna urang ketika ngalaksanakeun ibadah anu pangawalna, ngalaksanakeun netepan anu pangawalna nyaeta salat subuh. Ya, ieu salat subuh teh hiji ibadah anu kacida ageung pahalana. Bahkan ngalaksanakeun salat sunnahna wae subuh teh langkung sae tibatan dunya sareng eusina. Dan gitu saurina hadis, rakaatani minal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat tina salat fajar tanapi salat subuh eta langkung sae tibatan dunya sareng eusina. Oh nya 2 rakaat satu acan subuh teh atau qabliyah subuh teh langkung sae dunya sareng eusina komo deui salat subuhna. Makanya berjamaah subuh mah biasanya pang seueurna gitu. Ari nu pang alitna naon? Berjamaah maghrib. Padilah na pang alitna teh. Mata maghrib mah di mana-mana rata-rata pinuh. Seueur maghrib mah. Berjamaah maghrib mah. Lewat teh maghrib isya radang ngurangan deui. Mau subuh mah gitu. Jadi insyaallah lah di al jihad majigana gitu. Teu kurang ti 5 jajar mah. Gitu ya. Jajaran nama duka ieu si nama. Tah ieu salat sunat subuh urang laksanakeun. Jadi hiji ibadah atanapi hiji salat sunah anu kacida agung pahalana. Tah salat sunat subuh teh naon atuh awasanana atawa niatna mah niatna tiasa urang usolli sunnata subhi rakaataini lillahi ta'ala. Niat abdi salat sunat subuh 2 rakaat karena Allah Ta'ala. Suratna naon? Suratna nu urang diawaskeun biasa we kul ya kulhu. Rakaat kahiji kul ya, rakaat kadua kulhu. Malih mah ditambah deui ku ulama mah rakaat kahiji saja ditinggal ngoskeun surat kuliah teh satu acan kuliah teh ngaoskeun heula alam nasyrah, terus alam nasyrah terus kuliah. Rakaat kedua alam taro atanapi alam taro teh suratan al-fil nya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil terus kulhu. Jadi gitu, rakaat kahiji ngaoskeun naon? Alam nasyrah terus kuliah. Rakaat kedua alam taro al-fil terus kulhu. Nah, eta awasanana. Aduh teu apal ieu teh alam nasyrah teh atawa
Al-fil mah teu apal alam taro paminanya cek ate kuliah kulhu teu apal pamana kuliah kulhu kuliah nama kulhu nama apal kulhu we bolak-balik teh naon sawiosnya mana we urang apal ngan dia mah ku ulama diisarahkeun nya bahwa rakaat kahiji alam nasroh sinarang kuliah rakaat kedua alam taro atana fi alfil sareng kulhu tayeu teh saur Imam Bujairimi bahwa ketika urang ngawaskeun surat kuliah alam taro sinareng alam nasroh tayeu teh matak ngahindari urang tina musuh katanya ti musuh jadi urang teh bakal dijauhkeun ti musuh moal boga musuh gitu eta padilahna teh ogenya kitu keneh urang sadayana bakal ditutupan tina mangrupi-rupi gangguan itu diganggu ku sihir diganggu ku kaawonan itunya ya kitu keneh urang bakal bebas teu gaduh musuh dari namina musuh mah pan musuh satu terlalu banyak gitunya sahabat atau teman 1000 terlalu sedikit da gaduh musuh mah kararago ya. Urang rek kapalih kidul sieun tepang kapalih kaler sieun tepang kapalih wetan kitu we asa diudag-udag gaduh musuh mah ya heuring jalan teh mah kaditu ka dieu teh tapi urang gaduh babaturan kaditu aya nu ngaku ka dieu aya nu ngaku pan raos gitu biasana memusuhan teh biasana mah awal-awal nama biasanya mendina keluarga jadi lanjut masalah warisan biasanya mah gitu jadi itu akur harta teh sabaraha dipasihakeun nepi ka mang tahun-tahun nepi ka maot ke kadang-kadang teu akur insyaallah di matong aya kitu nya ta eta salat sunat subuh terus dina salat sunat subuh eta kurang gitu nya sabagdana urang netepan salat subuh tadi, sholat sunat tadi netepan 2 rakaat tos gitu terus urang ngagoler kapalih kaler ngabaring berbaring lah gitunya tak kapalih kaler kieu palih dieu lamun urangna malikna kembali dieu mah tah bari ngawaskeun doa dina ngagoler eta teh Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa malakil arsy itunya wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar eta bari di dinya teh bayangkeun bahwa urang teh bakal ngagoler samodel kieu artina bakal naon maut itu jadi urang teh ngemut kana maut padahal di masjid ge soknya nampamina Pak Haji nah goler wae nge salat subuh teh natunuh kene teh tah teh ngaoskeun doa teh di dinya teh gitunya sabadana netepan sunnah subuh teh jadi urang teh di dinya teh nandakeun bahwa urang teh sebagai makhluk anu lemah oge nya kitu keneh urang teh bakal maut itunya bakal maut sadayana oge bayangkeun bahwa urang teh bakal ngagoler samodel kieu eta maut teh ya da maut mah moal terlepas sadayana ge pasti bakal maut termasuk urang sadayana kullu nafsin dha'iqatul maut tah salat sunahna eta arapal doana Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa rabba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar itu 3 kali teteh awaskeunana Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila wa malatil arsy wa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar ajirni minan nar ajirni minan nar itu terus gitu urang laksanakeun salat subuhna berjamaah ya salat subuh berjamaah teh hiji
Padilah anu kacida ageungna, pangageng-agengna padilah salat berjamaah teh adalah berjamaah subuh. Ageung kacida. Kan sakedik jalmi anu mampu kanggo ngalaksanakeunana. Kadang-kadang urang ge suatu waktu mah kasiangan. Atawa ngahaja itunya ai tabuh 3 atau sugah atau setengah 4 memeh subuh, nari pas subuhna. Itu lewat begitu saja diusahakeun urang subuh teh diusahakeun berjamaah ageung padilahna. Komo di Masjid Al Jihad ieu mah sok aya tarhim ka kuping ka ditu ge ka Al Mustofa. Duka ini caket mah. Jadi hawar-hawar caketnya kaliwat gitu da luhur teuing gonya. Sok abi resep cek beta duh abi hoyong ya di Cipertos Al Jihad gitu. Ada abi kan meureun aya nu caket mah meureun jigana kalangkungan gitu da etana luhur. Tasawur hadis anu diriwayatkeun ti Imam Tirmidzi. Man syahidal isya'a fa ka'annama qama nisfal lailah wa man syahida subha fa ka'annama qama lailah. Sing saha jalmi anu ngalaksanakeun salat Isya berjamaah, ya ngalaksanakeun salat Isya berjamaah, maka eta jalmi teh sapertos ibadah setengahna peuting. Tuh. Eta berjamaah Isya ya. Wa man syahida subha fa ka'annama qoma lailah. Sing sajalmi anu ngalaksanakeun salat subuh berjamaah, maka eta jalmi sapertos ibadah sapeuting camplang. Kantos urang gitu berjamaah sawawengi berjamaah ibadah sawawengi zikir, maca Quran, terus naon deui maca sholawat, sholat sunat. Terus kantos aja paling kuat teh catur nonton itu ya nonton Piala Dunia kuat eta mah ya. Ini waktuna wiridan mah boro-boro sawawengi atuh namege 2 awasan tos wah tunuh teh ya heula itu teh sabaraha puluh balikan gitunya. Komo maca Quran mah geus guprak deui Quran teh guprak deui gitu. Abdi teh kana kitu. Ai di dieu mah bapak-bapak jiga nama pati beda gitu. Ya padilahna salat berjamaah dina subuh teh sapertos urang ngalaksanakeun ibadah sawengi campleng tuh. Atuh teu biasa mah urang teh ibadah sawengi campleng sok berjamaah subuhna sareng berjamaah Isya-na tuh. Isya mah setengah wengi, subuh mah sawengi campleng. Padilahna teh. Eta ketika dongkap adan teh atawa aya suanten adan teh engal-engal. Gura-giru ka masjid. Tong gura-giru nyetel TV. Gura-giru udud itu kagok ya udud heula. Urang teh kalak nyeungeut udud begitu adan teh gitu. Lain buru-buru ka masjid atuh beak udud, beak berjamaah. Itu. Kalau aya alasan ada Isya mah panjang, ieu panjang. Lamun kena aya mangih di berjamaah atau lamun kena dipake kahadean mah. Tuh nyari urang lepot tina berjamaah mah. Lewat berjamaah lebar. Setengah wengi ibadah tah berarti urang lapur gitu. Makana ieu kade kitu nya lebar kang urang. Meungpeung urang teh hirup kene da geus maot mah bisa nya mah cenah. Moal sugan aya nu ti Parabon lalumpatan rek subuh berjamaah di dieu. Jigana teh mun aya nu balik deui ka dieu kalabur berjamaah jamaahna ge. Kanggo urang meungpeung ya dipasihan yuswa ku Allah oge nya kitu keneh urang alhamdulillah ka masjid teh caket. Itu teu kedah sesah beda jeung baheula ka masjid teh jalanan ge lalukur nya. Badi nyanap obor ayeuna mah cararaan ka masjid teh. Udah cangjeng nanaona di masjid teh. Jelemana masjid mah caang we kitu nya lalega masjid teh. Mumpang meungpeung kitu nya laksanakeun berjamaah.
Bahkan dina hadis ketika jalma berjamaah 40 dinten teu kalangkung sakali-kali acan dia berjamaah 40 dinten dia, maka eta jalmi bakal dibebaskeun tina 2 perkara. Hiji dibebaskeun tina neraka, kadua dibebaskeun tina kamunafikan. Jadi moal gaduh sifat munafik. 40 dinten ya, 40 dinten entong kalangkung. Pami dikalikeun berarti 5 kali 4 200 waktu urang berjamaah teu kenging kalangkung. Bari kedah ti awal deh. Di babarangan jeung imam ti Allahu Akbar takbiratul ihram. Tah teu liwat eta 40 dinten maka Allah bakal ngabebaskeun. Yakin eta jalma moal lebet neraka. Mun terlebet ka neraka berarti ka mana? Ka surga. Oke bakal dibebaskeun tina munafik. Ada munafik teh nu kumaha? Beungeut yang hareup ati mungkir. Jadi bakal bersih we. Di pada jalmi teh. Abi emot aya hiji kisah ieu. Aya preman. Eta jalmi teh tukang bobok, tukang tarok, tukang nyingsatkeun anrok, tukang ngaliangan liang orok gitu nya. Tah. Eta jalmi teh anjeunna teh tobat lah gitu. Lebet ka pasantren. Da keukeuh aya keneh we sifat preman mah ya. Ka santri galak, teras ka ajengan ge wantun. Pas begitu dongkap ke pasantren, ningal istri ajengan gelis. Itu ya. Eta Jawa preman teh ka era ajengan kuring bogoh lah ka pamajikan ajengan. Keur kuring lah gitu. Keur kuring ajengan dek dikawin lah ku urang. Dibikeun moal. Eta ajengan teu nolak. Heueuh sok we hayang bogoh ka pamajikan kuring. Sok ngan aya syaratna. Naon syaratna? Cek eta preman teh. Anjeun kudu berjamaah bebarengan jeung kuring 40 poe ulah kaliwat. Nah, sok asal ulah kaliwat teh dibikeun pamajikan kuring cek eta anjeungan. Terasnya berjamaah. Neme samingon geus nagih, ajengan kumaha? Heuh kakara geus saminggu cenah. Lila keneh maneh teh. Ke dibikeun tenang cenah moal dikoretkeun ku kuring oge. Sok yang ka pamajikan kuring mah bebas lah gitu nya. Neme 2 minggu tos nagih. Neme 3 minggu tos nagih. Neme sasasih nagih. Pas dina dinten ka 40 tah. Waktos harita teh salat salat maghrib masih kene nagih. Cek ajengan teh tenang. Anjeun kakara 40 poe canpul. Aya keneh sakali deui. Aya keneh sakali deui. Nyata netepan naon? Isya. Kan tadi namanya maghrib, isya nu terakhir. Tos kitu berjamaah sareng ajengan. Beres berjamaah langsung ajengan uih ka bumina. Ngan direret eta murang kalih teh sabada berjamaah teh nya tos wiridan teh langsung uih ka kobong. Cicing di kobong. Cing cenah begitu ajengan uih ka bumina teh, cing goroan cenah si anu hayangeun ka pamajikan kuring cek ajengan teh sok goroan. Eta mah nya digeroan teu nyampurkeun. Ku santri dipanggil ku sabaraha jalmi henteu. Nah, cenah cek ajengan teh daekeun datang, langsung ku ajengan teh disampurkeun. Mang, anjeun geus beres 40 poe ngalaksanekeun berjamaah tuh pamajikan. Yuk. Langsung nyegruk ceurik eta. Hampunten cenah ajengan, rumaos abdi teh seueur. Abi wawantunanan ka pangaresa cenah sareng nyuhunkeun bojo, isin abdi teh. Langsung harita keneh eta jalmi teh anu tadina borongo janten sae. Tungkul teu wantun anu tadina
wanita tangah keajengan teh tunggu di harita janten jalmi anu leres ngawasna anu tadina preman teh ngawasna janten semangat wah pokoknya mah turut keajengan akhirna jadi kiai tuh tina padilah naon eta berjamaah tuh 40 dinten tah teu lewat eta berjamaah jadi teu aya sifat munafik teh gitu kemudian tina padilah eta berjamaah maka ku Allah dibebaskeun tina neraka mudah-mudahan gitunya urang sanajan teh acan tiasa pul oge berjamaah teh kadang-kadang urang mah nu jadi kasibukan ka kantun ya mudah-mudahan anu dilaksanakeun ku urang sing aya dina panampian Allah riban berjamaah teh 27 darajat ku abdi tos dicarioskeun dongengna ti payun kan jalmi seolah-olah non ngejar dina impenanana ngejar hoyong udag anu ti payun teu ka udag dugi ka ngalaksanakeun salat isana sabaraha 27 kali hoyong ngejar anu berjamaah eta teu ka udag gitu ari banding ku ageungna padilah berjamaah urang boro-boro ketika teu berjamaah teh hare-hare we teu ngarasa nyesel diri teh nya abi gitu ai bapak-bapak maaf urang teh kadang mah gaduh aya penyesalan lah minimal gitu ketika teu berjamaah teh ya Allah abdi teh munten mah lapur ya pahala gitu lapur naon lapur teh bahasa Indonesia teh Mas bisa teu ngarti lapur naonnya aduh lasut lah gitu aduh lasut ya pahala urang teu meunang batur mah menang 27 ari urang pamananya teu meunang hiji ge belum tentu gitu ya Allah gitu eta lebar gitu nya berjamaah salagi urang mampu mah macet tadi ngalaksanakeun salat subuh berjamaah gitu tadi saja biti urang dina ngalaksanakeun netepan sunat subuh teh gitunya saja biti ngaoskeun tadi Allahumma robba Jibrila wa Mikaila teh ya terus oge urang ngaoskeun dzikirna 40 kali ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta mun urang teu acan mampu atawa teu acan apal nu eta mah ngaoskeun we ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta sambil ngantosan qomat teh gitu sambil sabadanan netepan subuh sunat subuh teh ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta upami aya keneh waktos ngaoskeun subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah 100 kali teh sambil ngantosan qomat lain ngantosan qomat teh enakeun atuh subuh mah komo nunutan gitu nya enakeun nunutan tah urang daripada nunutan gentos we tak kutas ngaoskeun tasbih atau ngaoskeun zikir ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta sambil ngantosan nu sanes ngalaksanakeun netepan sunnah urang ngaoskeun zikir 40 wihan ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta beres 40 ngaoskeun subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah subhanallah bihamdi subhanallahil azim astagfirullah cobian ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta hafal nah cobi ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta nah gitu ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta tah eta aoskeun ku urang teh sabaraha 40 gitu nya masih kena aya waktu sia aoskeun subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah
subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Itu coba astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Aduh upamina ieu teh ningal situasi ya naon teh asa tereh komat gitunya, upami urang 40 atau 100 bisi teu kaudag atuh pamina ieu 5 hoyong ka baca sadaya nama gitunya, atuh apina bade dibereskeun 40 nu ieu teu kabujeng teu sawios. Nah, upami hoyong ka garap sadayana berarti kurang batasi we gitu. Itu henteu kedah duwi ka 100 atau 40 ningali situasi we. Anu upami kinten-kinten ya teh sok nungtut ieu nu salat sunat teh gitunya, urang naon nambe beres nu ieu torojol deui salat sunat kan ngalamian tah urang isi ku eta gitu, ku ngaoskeun tasbih eta. Cobi nu kahiji naon? Ya Hayyu ya Qayyum, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta, ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Nu kadua wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Tah eta daripada urang ngalamun gitunya, daripada urang nunutan kumaha lamun urang teh ieu teh pas gugah teh setengah genep. Atuh setengah genep mah beurang urang teh lamun salat sunat lamun wiridan heula teh salat subuhna apamana jam 6 langsung eta mah kana salat subuh itunya teh salat sunat bade salat sunat mangga salat sunat lah terus salat subuh. Itu lamun urangna kasiangan mah ieu mah lamun ningal waktos urang teh ulah dugi ka ayeuna maksakeun wiridan sunat ari salat subuhna di luar waktu. Nah kakara salat subuh jam 6 euy wiridan heula. Itu orang muru sunat non mencek sepuh teh mana muru ngalepaskeun pusing gitulah cek istilahna orang teh muru sunat ngantunkeun wajib, hayunkeun wajib ari kinten-kinten urang kasiangan ya upami urang waktosna laluasa, terutama urang pami di masjid dia itunya sambil ngantosan kana qomat ngantosan berjamaah eta aoskeun wiridan. Paminta anu kapalih kanana ngagolerna arapa teu nya eta mah kayak ka haji lah Allahumma robba jibrila wa mikaila wa israfila wa izraila wa hamalatil arsy wa muhammadin sallallahu alaihi wasallam ajirni minan nar Allahumma ajirni minan nar tadi kadinya itu bari urang teh di dinya ngabayangkeun ieu teh diri urang teh bakal maot, urang teh bakal ngagoler samodel kieu. Sehingga ketika orang gaduh perasaan bakal maut maka didinya orang bakal emut ketika maksiat ya Allah abdi maksiat abdi teh bakal maut sieun abdi teh disiksa ku Gusti gitu. Sehingga orang bakal semangat kana ngalaksanakeun ibadah. Artinya ketika gugah nage pan kanggo urang mah salaku umat mukmin ketika gugah gitu dikir anu pangpayuna ku urang diawaskeun teh. Mana ngawaskeun doa ketika gugah oge alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Nah itu kanya beruntung kanggo jalmi mukmin mah ti barang bobo dugi ka gugah bobo itunya ti dugi ka bobo deui tiasa janten ibadah bade bobo na ngawaskeun doa. Wa doana teh bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Tambihan kanggo urang mah saja biti bismika teh ngawaskeun kulhu 3 uihan, palak binas, ayat kursi
gitunya. Akhir surat Al-Baqarah ngawaskeun sholawat kanggo urang. Bangun tidurna atau gugah bobokna ngawaskeun doa deui. Tuh ya. Tiasa janten ibadah kang urang mah. Terus gitu, terus urang ka jamban abdas. Terus abdas angkat ka masjid. Angkat ka masjid teh pahalana teh matak murlukeun dosa. Ngangkatkeun darajat di sisi Allah. Oh, nu angkat ka masjid teh lain salat di bumi gitunya. Nah, lamun salat di bumi mah pasihan mau kena. Kali-kali di bumi paminanya urang daruratnya hujan agung. Lamun ka masjid pamana bakal kotor. Tapi ulah jadi alasan oge gitu. Hujan ngaririncik tepati agung harek di imah we. Pamegat mah di masjid. Kan dina keterangan terus ti payun carioskeun la sholata li jaril masjid illa fil masjid pan gitu. Henteu sampurna jalmi anu tangga ka masjid teu sampurna salatna jalmi anu tangga ka masjid kecuali di masjid. Tetangga sakumaha tetangga? Tetangga sakumaha? Wetan, kulon, kidul, kaler 40 suhunan minimal. Itu dia ka al-jihad dia ka paling lamun 40 suhunan ka mana? Dugi ka Masjid Al-Barokah. Kadituna ka Masjid Nurul Falah ge dugi. Maka teh aya disebutkeun luar tetangga sadaya ge tetangga ka masjid urang teh. Kawetana tos aya Masjid Al-I'anah. Tuntun sampai ke 40 suhunan atau non al-inayah itu tidak kasebutkeun urang mah jauh ti masjid sadaya caket ka masjid karena berarti kanggo pamegat mah abdol ngalaksanakeun salat teh di masjid. Sekali-kali di bumi upami urang teu rarao, sekali-kali di bumi lamun urang darurat gitunya. Aduh ieu teh lamun ka masjid urang teh hudang ieu setengah jam genep kurang era mun ka masjid. Nah mah di bumi atuh gitu. Nah, bisi cek batur teh naha eta mah duha teh aya kunutan cenah gitu. Padahal mah salat subuh kaberangan gitu. Itu janten di masjid teh nya pahala kanggo urang. Seueur padilana kitu nya ngijal ngalengkahkeunna ge eta teh matak nyiparatan dosa. Pancek tadi ge dosa mah meledos teu karasanya urang teh. Nah, urang teh istighfar jarang gitu. Ngalaksanakeun tobat tara atuh ku kitu urang teh. Ku angkat-angkat ka majelis taklim, angkat ka masjid, murukeun dosa teh. Sering ngalaksanakeun berjamaah. Rajin ngalaksanakeun wiridan gitu. Bari tong hilap urang teh istighfar oge nyuhkeun pangapunten ka Allah Subhanahu wa taala tina mangrupi-rupi dosa perdosaan. Insya Allah cek tadi ge dosa ketika orang rajin istighfar maka dosa orang bakal dihapus ku Allah gitunya. Man istaghbaru min tanbihi kamanatan balah. Jalmi anu istighfar nyuhkeun pangapunten tina dosana maka eta jalma saperti henteu aya dosaan. Itu maskeun istighfar teh kade gitunya khususna sabada netepan. Ulah dugi ka urang ngalangkung batur mah ba'da netepan teh wiridan ngawaskeun Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udu salam fa hayna rabbana bisalam wa adkhilna al-jannata darussalam tabarakta rabbana wa ta'alaita ya dzal jalali wal ikram. Ari urang ngawaskeun naon Allahumma lantas jalan. Tah beres salat teh Allahumma lantas jalan. Da keur salat oge yang buru-buru. Komo lamun eta mah salat Jumaahnya aya Jumaah berkah. Jumaah berkah teh aya katuangan pandu teh begitu imam assalamualaikum kakarage assalamualaikum mesti gebur alumpatan gitu karena ibu budak mah kolot mah ulah nutur. Aduh di ditu teh ditinggali teh aya sangu aya kue aduh sieun beakeun. Nah, urang teh kan jadi teu husu ibadah mun gitu nya kabagian syukur gitu nya teu kabagian kembahe gitu. Nah, ulah teka bagian kudu. Nah, lebar urang padilahnya tina ngalaksanakeun eta
ngalaksanakeun berjamaah non berjamaah urang jumaah upami teu beres pan rugi itu. Aya padilahna di antawisna tah. Hilap deui teh. Anu ku urang sok kadang-kadang ieu teh sok hororean gitu ngalaksanakeunana. Nyaeta ketika urang beres ngalaksanakeun salat Jumaah pan geuning ku imam teh sok dipandu Al-Fatihah. Tah nya ngaoskeun surah Fatihah 7 terus Kulhu 7 Falak Binas 7. Tah ieu teh kadang-kadang teu apal kana padilahna. Wah kalila-lila karoream-oream pamana tah. Man qara'a idza salamal imamu yaumal jum'ah qabla ayyusni rijlahu. Sing sajalmi anu ngawaskeun ketika salam imam dina dinten Jumaah. Jadi imam tos salam terus anjeunna ngawaskeun samemeh ngarobahkeun sampeanana. Tanya. Jadi sampean teh kumaha posisi urang ketika tahiyat akhir. Nah, terus beres salam teh. Ngawaskeun naon? Ngawaskeun Fatihatul Kitab. Nyata surat Al-Fatihah, terus Qul Huwallah, terus Falak Binas, ya. Qul Huwallah, ya. Ngawaskeun Qul Huwallah atau Al-Ikhlas? Al-Ikhlas atau Qul Huwallah? Jadi ngawaskeun surat Al-Fatihah, surat Qul Hu, Falak Binas 7 uihan eta ku Allah bakal dihampura dosana anu ti payun jeung dosa anu ti paneuri. Itu jadi dosa anu baheula teh dihampura ku Allah. Dosa anu ti payun teh bakal anu akhir teh bakal dihampura ku Allah. Padilanna teh ageung. Oge nya kitu keneh bakal dipasihan ganjaran sabibilangan jalmi-jalmi nu iman ka Allah sidang Rasulna. Tuh. Makana hese teh kadang-kadang tina jamaah anu mang ratus-ratus teh yang tersisa itu cuma ya 10 lah paling banyak. Eta da banding agung padilahna ngaoskeun Fatihah 7, Kulhu 7, Falak Binas 7 teh eta teh matak ngahampura dihampura dosa anu dipengker sidang dosa anu tipayu. Dosa ayeuna itunya sareng dosa nu baheula. Itu kalau urang ngarumasakeun seueur dosa mata sabada Jumaah teh tong waka ngarobahkeun sampean posisi urang tahiyat akhir kumaha gitu eta si sampean teh tos beres mah 77 mangga robihkeun bade sila bade calikna urang sapertos antawis sujud 2 mangga atau sapertos tahiyat awal atau tahiyat akhir atau napi bade sila mangga an satu acan eta mah diusahakeun mah teu keeng makarobih. Sapertos posisi urang tahiyat akhir satu ajan salam kitu we calikna teh. Al-Fatihahnya 7 uihan, terus beres Fatihah Kulhu 7 uihan, beres Kulhu Falak 7 uihan, terus Falak terus An-Nas 7 uihan gitu. Eta mata dihampura dosa. Padilahna teh itunya bisa teh acan arapal itu. Mata nyata aku sabab duka teu apal ganjaran, duka teu acan menak keteranganana, duka hoream gedean nama gitu. Nah, eta kadang-kadang beres salam teh hayang buru-buru itu. Ada lebar itu. Da Jumaah teh ngan ukur saminggu teh sakali. Itu urang teh ngumpul-ngumpul pahala, ngumpul-ngumpul pibekeleun. Nah, supados urang engke menghadap Allah teh leres-leres seueur bekelna. Ketika seueur bekelna meureun insyaallah salamet. Da engke mah di akhirat mah tempat hanyakal. Jalma tukang ibadah ceuk abdi ge hanyakal komodi tara ibadah. Jalma tukang taat hanyakal komo tukang maksiat. Jalma tukang ibadah menyesal komodi jalma haram jadah. Itunya eta bakal hanyakal. Makana nya sakedik demi sakedik pahala ku urang tetapi amaliah-amaliah nu alit-alit oge cenah ku urang sok kumpulkeun saseueur-seueurna supados urang kenging kabagjaan di sisi Allah Subhanahu wa taala.
Tapi gitu baginten para wargi sadayana pengawasan dina ieu wengi nu intina mah urang ulah hilap tina ngalaksanakeun berjamaah atanapi sing lebar ketika urang ngalaksanakeun berjamaah ulah duika berjamaah lewat begitu saja sareng tadi khususna wiridan urang dina salat sunat subuhnya sabada urang netepan sunat terus lajengkeun wiridan sambil ngantosan berjamaah. Naon tadi diawasan teh? Ya Hayyu ya Qayyum la ilaha illa anta. Terus subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim astaghfirullah. Nu kahiji sabaraha tadi teh? 40. Nu kadua 100 nya. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim astagfirullah 100. Ningal waktu we ulah ieu mah geus qomat geus imam tos mulai berjamaah ayo dibereskeun 100 kudu atuh ageung keneh padina berjamaah engal-engal we teu nganukur pamana kaoskeun teh name 10 langsung aja dengan berjamaah maksakeun 100 make imam uluk salam urang kakara beres tuh lapor keneh gitu. Mudah-mudahan sing istiqomah sadayana khususna urang sadayana dina ngalaksanakeun ibadah khususna ngalaksanakeun berjamaah nya kitu keneh pangaosan ieu mudah-mudahan sing istiqomah sadayana sapoposna dipasihan kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala oge urang sadayana sing tiasa ningkatkeun amaliyah kamantena sangkan urang bagja dunia oge bagja akhiratna amin ya Allah ya rabbal alamin. Rupina sakitu anu tiasa kadugikeun hapunten tina mangrupi-rupi kakiranganana tina mangrupi-rupi kalepatanana aya leresna eta semata-mata ti Allah upami awona atanapi kalepatanana semata-mata kaluar tina kabodohan dari abdi pribadi. Kali tutup wallahumma fi aqwami tariqul ma subhanahu wa qadar wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صل على المختار من مضر والأنبياء وجميع رسل ما ذكروا صل ربي على الذي وشيعته وصحبه بلغ طيبي وفي الله واجتهدوا وأجروا وله وانتصروا وبينوا الفرض والمسنون واختصموا